Para mitra urang teras gede para wargi sadaya dongeng-dongeng anu mana nu bade dihancak ku Mang Jaya ayeuna carios nyambung judulna Pancatunggal karangan Kiliksa Nincak bagian ke-22. Bang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi para mitra urang salamina dina kawilujengan salamina keing panangtayungan ti Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Mangga atuh para wargi dongeng-dongeng di Mang Jaya official di playlist tos seueur para mitra aya carios nyambung judulna nyaeta babakti kalemah-cai para mitra sadayanya babakti kalemah-cai mun teu lepat mah ieu teh carios perjuangan nya tah mun teu lepat mah carios perjuangan babakti kalemah-cai para wargi sareng anu hoyong uninga kumaha perjuangan nalika ngarebut kamerdekaan para mitra nyaeta sabada Jepang kaayaan teh kawon anjeunna nyerah bongkokan ka sekutu para mitra margi di bom atom di Hiroshima sareng Nagasaki para wargi jamun kapungkur serah bongkokan we nya akhirna para mitra sadaya Indonesia teh anu ku Jepang tah cenah merdeka ieu mah kitu. Tah ieu para wargi sadaya tetep para mitra pihak Walanda mah aya ngajajah keneh gitu. Nya Walanda ngabonceng ka pihak sekutu para wargi Inggris. Anu karasan Inggrisnya nu lebet ka Indonesia. Atuh tentara-tentara saur sepuh para mitra ieu non teh sepuh-sepuh Mang Jaya gitunya. Kolot-kolot Mang Jaya itu tentara Gurkha baheula cenah. Da ai Mang Jaya mah da alik pisan teu ngalaman para mitra teu kaalaman gitu. Lamun leutik pisan teh teu tiasa hartos nama ngaraoskeun gitu kumaha-kumahana gitu nya. Janten ai Mang Jaya mah lahir tahun 45 para wargi. Kitu di andalusna nya. Tahun 45 lahirna. Mangga atuh ka wargi-wargi Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun dongeng nu judulna Pancatunggal karangan Kiliksa dina bagian ke-22 wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu kumaha daramang sadayana alhamdulillah Mang Jaya aya hibar pangduati para wargi tiasa mancen tugas ngeraskeun hanca dongeng nu katuna carios nyambung judulna Pancatunggal. Ayeuna nincak bagian ke-22. Ieu dongeng karangan Kiliksa mangga para mitra wilujeng ngadangukeun etang-etang hiburan pangbeberah mana. Para mitra kaum dangu, mangga urang lajengkeun deui hanca dongengna. Sakumaha nu kauninga para wargi sadaya aki kalajati mulih deui ka tempatna ka Parebulung. Hal ieu teh nimulkeun sedihna pikeun Nyi Partiwi. Namun pikeun ngababaraha teh Nyi Partiwi harita Nyi Partiwi diajak ka kota para wargi sadaya. Diajak ka kota ku Surajaya Pelesiran dibarengan ku si Bohe Katut Mang Yuka. Kitu diantawisna para wargi sadaya sedengkeun anu ngurus kulawarga atanapi ngurus kaayaan di lemburna di Cipelang mah nyaeta Mang Kayim kitu mangga urang teraskeun. Cag urang tuna heula kaayaan Surajaya jeung Nyi Partiwi anu keur meunang Kokojayan keur meujeuhna Kokojayan dina sagara kabungna. Kawan tunu anyar panganten kitu ayeuna urang caturkeun lalakon sejen nyatana nyaritakeun Sutimah jeung Sawor Katut Akiwanara nu cicing di tengah leuweung luang liwung ngadaguan datangna Ruhadi nu diutus ka lembur Cipelang. Harita pasosore para mitra manuk-manuk keur meujeuhna baleger di sada patemalan jeung tongeret sato-sato leuweung di sarada monyet pating gurayang surili pating jarerit lutung-lutung ngajarentul dina dahan-dahan. Ari Akiwanara jeung baladna harita teh ngariung di tengah selaung. Yang hareupan liwat anu anyar nyangit ngebul keneh seungit bawang. Sawor teu pati kabita kuliwat kitu deui Nyi Sutimah sabab pipikiran kabawa ku Ruhadi nu miang bisi manggih kacilakaan di jalan. Nyaina si Ruhadi teh make ditita ka Cisaga atuh. Kumaha lamun salah ngomong tangtu tempat urang kapanggih ku urang lemur. Ceuk Sawor barina teu. Manehna hariwang bisi panyumputanana kapanggih. Moal Kang, sebab kuring geus diwawadian ku kuring ge sangkan ulah buka Rusia. Dititah ka Cisaga sote ya kuring mah yang nyaho nah calager atawa henteu. Saud ti sapra kuring init-initanya. Ninggalkeun imah tangtu emah jeung bapa nareangan sarta pikiran moal tentrem. Kitu maksud kuring teh.
Kumari pemenak aki namoal naon-naon si Ruhadi teh. Moal ujang, sabab aki mah geus sababaraha kali ngelingan ka manehna. Yen lamun hianat ka urang manehna bakal cilaka. Bakal dipateni ku sasato anu di leuweung ieu. Malah mah bangsa basa manehna ini ku aki teh di bahanan orai di wadahan kana cupu. Susuganan aya gunana keur manehna. Oge minangka telik Pangindrajala mun si Ruhadi hianat. Eta orai bakal bijil dina tempatna sarta bakal ngabinasa si Ruhadi. Tak kulantaran kitu ujang mah teu kudu hariwang sabab moal naon-naon tenang we. Jawab Aki Wanara. Ngajelaskeun para mitra ngeunaan Ruhadi anu kakara harita diutus ka lemur pikeun balang siar. Nya nuhun atuh ari kitu maki kuring percaya kana kasaktian Aki. Tapi naon maksudna ditita ka Cipelang? Moal naon-naon deui? Moal matak naon-naon kadinya ge sabab maksudna mah ngan sakadana lungtik Surajaya. Geus kumaha manehna geus boga pamajikan teu acan tak kitu? Cek Nyi Suti mah tandes. Barang keur gunem catur kitu kadenge aya nu leumpang di luar. Atuh sarerea curing hak para mitra ampir bareng ngalieu kaluar. Breh Ruhadi katempo keur muru ka saung akhirna mabus ka jero bari ngahega. Aduh, capek anu mudag. Capek lah. Pokna bari nuna karung nu pinuh ku rupa-rupa kadaharan jeung pakaian. Sawor atoheun lantaran jalma nu dipika melanggeus aya di dinya. Naon eusina karung teh euy? Sagala rupa we. Kadaharan jeung pakaian sabeunangna we. Ruhadi diuk baring usapan kesang, napas meni turun naik, bakat ku capek meureun. Buka aja ngaki ayang udut. Sabor teu talangke gancang muka karung eusina diudulkeun. Tetela sagala rupa-rupa kadaharan nu ngeunah jeung papakean nu aralus. Aki Wanara seuri lantaran nepos sarung jeung totopong kop dicokot. Hehehe, hasil geuning euy. Da ieu bagian aki mah nya. Bari rap make totopong sieup jeung meujeuhna pisan. Keur kuring mana Ruhadi piraku kudu make samping kebat onaman mah. Teu meunang kanggo sawar mah. Sabab teu kaburu maklum atuh ngagarongna beurang di nu loba jelema. Ima sabeunang-beunangna di jewang bari lumpat we naon nu karampid. Ngagarong beurang gagabah teuing. Kumalaun beungeut maneh kanyawan ku batur. Sawor teu panujueun bisi aya buntutna. Moal wor sabab akang hati-hati dina ngagarongna. Moal loba nu nyaho da puguh rusuh atuh jeung deui. Akang ka jero imah teh nu aya di imah keur budal kaluar. Sabab di luar ribut ku jalma manusia orai teh atuh. Kajeun atuh ari kitu mah. Kareupna ulah sakali-kali deui nya ngagarong ti beurang. Beungeut kudu disumputkeun lantaran dina hiji mangsa urang bakal turun ka lembur. Ngaku-ngaku jalma hade teu meunang ngayakeun tindakan kajahatan. Tak kitu Ruhadi. Ceuk sawor teu weleh mepelingan bisi rancanana gagal. Kumaha bejana Ruhadi mangih naon di Cisaga? Nyi Suti mah geus teu sabar. Hayang geura ngadenge beja ngeunaan kolotna. Hapunten Nyai agang teh teu kungsi ka Cisaga. Sabab waktu samporet tapi najan kitu ge ari sareng tuang rama mah tepang. Tepung di mana? Kumaha kaajaan bapak kuring teh? Tuang rama teh sawios-wios jag-jag belejag taya ka kira. Tepang sareng akang teh di perjalanan anjeunna bade nongton rongeng di Cipelang. Terus atuh akang teh ngiring ka Cipelang gitu. Ngajan naon di Cipelang make nangap rongeng sagala? Anu karyaan? Nyi Suti mah kerung dumadakan hatena teu geunah rasa. Sanes nu nyepitan nanging nu nikahkeun. Pamit lepat mah Surajaya nikah ka Putri Parebulung jeung Nyi Partiwi. Bener. Leres neng. Oh nu matak lah. Wah, jadi akang mah nya kitu teh we, da nyarita teh sawajarna. Kurang ajarna. Teh teh geus kawin manten ka batur. Peki sombong si Surajaya teh nanyaan kitu Ruhadi. Suti mah asa teu percaya kana omongan Ruhadi. Sabab batina teu narima kana beja kitu da kahayangna mah Surajaya teh buru-buru kawin jeung manehna. Leres Nyai malah mah kenging wartos teh ti tuang rama. Anjeunna nyaurkeun perkawis Nyai nu kenging kanyeri ti Surajaya, ceuk Ruhadi. Ngajentrekeun deui atuh Nyi Suti mah meuningah uleng. Hatena peurih asa digerihan ku hinis, handeueul campur jeung keheul. Hehehe. Nya mah ge jeung jadi sagala Nyai. Na geus teu percaya ka aki. Urusan enteng teh keun bae, sina senang-senang heula. Dangki ge moal kusaha deui atuh tangtu keur Nyai. Aki Wanara surti jeung waspada ngalelemu ka Nyi Suti mah. Bener Nyai sabar heula ayeuna mah lah, sabab akang ge nyerina teh mana taku. Asa dihina jeung dicacampah ku nu ngaran Surajaya teh. Tapi saeyeuna mah sabar heula nya, dangki geus tepi kana mangsana. Moal burung kapi milih ku Nyai lah tenang we. Sawor milu mepelingan sangkan Suti mah sabar heula. Sabar-sabar kita tetep we panas hate Kang. Asa digerihan ku hinis. Kuring geus ujub tadi nama lah yen Surajaya boal kawin kanulian. Diwati ke diri kuring sorangan tapi nyatana manehna kawin kanulian kawas nu ngahaja mah panas. Jika nyawae awewena leuwih geulis pada Nyai. Atawa pinter ngabibitana atawa ngagunakeun ubar bululuk itu jigana teh. Kudu kumaha atuh kieu abdi teh nah bade ngantep wae ka incu anu meunang ka nyeri.
buru-buru atuh turunkeun ilmu aki teh kabeh. Ceuk Nyi Suti mah bangun gemes ngarasa jengkel ku kaayaan harita. Ya di aki mana jangan aja ge bisa ngabariskeun kabeh ilmu ka Nyai. Ngan Nyai moal bisa nyari mana, cuma moal manfaat. Sabab mendukeun waktu jeung kasabaran. Contohna kieu. Hiji teko pinu ku cai, caina rek dipinahkeun kana cangkir. Eta cai teu bisa dipinahkeun kana cangkir sakaligus sabab moal mahi. Mun hayang kaasubeun kabeh kudu sabar ngadaguan heula beakna sacangkir. Mun teu geus inum, geus nyerep kakana ditambah deui kitu jeung kitu we nepi ka beak sateko. Lamun disakalikeun, memang bisa dicicikeun kana cangkir tapi moal kawadahan paling ge modal. Akhirna ngabaya bahkan tanya moal ka inum teu karasa manfaatna tah kitu contohna teh Nyai. Tuh waktu sabaraha poe dia atuh Ki? Nya Aki mah minta tempo we sataun. Sataun? Nyi Suti mah ngajenghok. Lantaran hayang buru-buru mimana ilmu Aki Wanara keur ngelehkeun Surajaya. Aki oge hayang mimana eta ilmu teh. Di tapaan gitu meakeun waktu 15 tahun teh di puasaan di diri kata jeung sajabana. Malah mah kungsi ditawajuh ku guru atuh. Kudu mandi di 40 muara. Oge kudu mandi di 7 sumur dina mangsa tengah bojing. Tagu lantaran kitu hidup moal bisa rurusuhan meunang ilmu. Sabab kudu kuat heula dasar, kudu heula aya heula keur ngawadahanana. Mun Nyai hayang lulus kudu ngagugu ka Aki, mun teu ngagugu moal laksana kitu tah. Nyi Suti mah antukna mangahuleng. Hatena gregeteun sabab hayang buru-buru teu bisa. Sedengkeun waktu sataunna lain sakedeung-sakedeung. Para mitra sadaya tada teuing kasiksana hatena sabab geus panas ti ayeuna hayang buru-buru laksana nyaningkeun nu kasep beunghar. Bener Nyai ulah getah sarupateun bising teu laksana sabab sagarupa ge ari gancang teuing masok pincang. Mun rusuh teuing tara puguh akhirna tutung atahan alias teu asak pisan. Ayeuna mah sabar we heula lah. Da moal ka mana-mana si Surajaya oge. Sabor milu mepelingan sangkan Suti mah daek sabar. Nah kuring bade sabar tapi Aki kudu buru-buru ngasakeun ilmu nu geus kapimilih ku kuring. Isukan kudu ditamadi kuno anyar ngarah tujuan kuring teh laksana. Nya heuk Aki ge buru-buru nurunkeun ilmu ka hideuk. Tapi ti mimiti peuting ieu ulah sare di jero saung. Kudu ngagoler dina jukut sing kuat nepi ka isuk. Eta ujian laksanakeun 7 peuting. Keur mersihan daki batin nu aya dina batin Nyai. Kaduana mun eta lulus kudu bisa mandi 7 muara dina sabeuting. Tayangan kaunggal walungan mun eta kalakonan kudu mandi mati geni 40 poe 40 peuting. Mun kuat isukna diwirid ilmu anu mati ku Aki. Ceuk Aki Wanara tandes. Nyaritana Daria sangka Nyi Suti mah bener-bener ngulikna para wargi sadaya. Kuring mah sanggup ngajalankeunana kabeh rek dilakonan. Peuting ye keneh rek ngamimitian tapi di mana kudu sareana Ki? Suti mah wani menigiat. Hartotoh kakara ngadengi kitu oge marageus ngarasa bunga. Tuh di luareun saung tuh aya palataran nu kandel dukutna. Tadi dinya kudu sare nepi ka isuk miceun maneh kana lemah kitu. Keun bae lah dijalankeun tapi ilmu naon nu baris dibikeun pangheulana teh. Kudu puguh ti ayeuna ngarah kuring soson-soson. Pangheulana hidup dibere asihan nu pangmadina. Kadua dibere ajian pangabaran keur mareuman amarah musuh. Kadilu dibere pangirut jiwa lalaki sangkan tunuk tumeluk ka hidup. Pokoknya mah mun eta ilmu dipake lalaki kumaha ganang lage bedang lage bakal nurut kana kayang hidup. Tadi dinya hidup bisa menta naon bae sarta bisa nitah naon bae bakal laksana. Sabab si lalaki moal waniun baha, tangtu bakal ngagugu kana sakabeh kayang hidup. Mun geus kitu bumi langit sagara rumah tangga hidup anu ngobahkeun. Hidup nu mulak-malik ceuk paribasa dia mah najan hayang jadi raja ge bisa laksana kitu tah. Brai harpani Suti mah ngemprai deui. Paroman paramita ngadak-ngadak marah mai hegar bunga suraseri loba kabunga. Nuhun atuh Aki kuring rek diajar kalayan soson-soson. Sabab hayang buru-buru bisa mibana kana eta ilmu. Mun geus kapimilih kuring rek hayang buru-buru nepungan Surajaya. Rek ngadeuketan sangkan manehna mika cinta ka kuring. Mun kuring geus jadi bojona si Partiwi rek disiksa. Rek dijieun babu, dijieun cocokan ku kuring kitu. Nyi Suti mah kawas nu kasurupan. Nyatana ujub ria jeung takabur. Boga rasa yen dirina bakal hasil ngulik rupa-rupa ilmu ti Aki Wanara. Hayang naon bae oge laksana engke mah. Hidup bakal jadi raja. Ratu rumah tangga Surajaya bakal jadi padina kitu tah. Kuring jadi naonana Ki? Sawor ngarewong. Yang sawor jadi padina. Abdi janten naonana Ki? Ruhadi teu tinggaleuan milu nyanyakeun. Mane jadi lengserna pula di itu eta kula tuh. Ya, nuhun sakitu ge lah. Katambi janten lengser ge asa seueur lungsurane. Supados langsar lungsur kitu. Cek Ruhadi bari nyerenge.
Cita-cita jeung lamunan urang kudu laksana, Kang Sawor jeung Kang Rohadi kudu soson-soson dina ngabantu kuring. Sangkan hasil sagala rupana, naon-naon nu disebutkeun bieu bakal jadi kanyataan. Cipelang rek dijieun karajaan ku kuring, sarta kuring nu bakal jadi ratuna, Surajaya jadi patihna. Ieu bener-bener dilaksanakeun ku kuring. Ceuk Nyi Sutimah beuki ujub meuni asanya geus jadi ratu. Geus ulah Kang Umar lamunan bisi jadi kedul ke kana diajar. Ayeuna geura buka kadaharan tak kilapar ye. Ceuk Aki Wanara bari nunjuk kana kadaharan nu ngabarak hareupeunana. Barang Aki Wanara nyebut lapar, Nyi Sutimah tuluy nyarita. Mang atuh Ki urang icip-icip pasakan urang Cipelangnya. Ngeunah atawa henteu mun ngeunah nyaan bari samasakna, mun teu ngeunah mah balegu kudu sina diajar deui. Ceuk Nyi Sutimah bari tuluy nyokot bungkusan leutik. Dibuka hareupeun Aki Wanara breh eusina pais enog lauk meuni peungkeur. Hehehe. Kabeuki Aki teh kade ulah nu harayangnya. Mangga kanggo Aki tak ieu naonana ye? Sutimah muka de bungkusan dibuka kulup enog meri. Eta ge kabeuki Aki kajakeun. Ceuk Aki Wanara bari ngarebut enog. Padahal enog lain hiji aya kana 15na kabawa nu kabawa ku Rohadi. Kuring mah ieu we atuh. Sutimah nyokot bungkusan sejen dibuka goreng tahu jeroan hayam. Campur jeung soun Aki Wanara meuni kumarot eke di jewang bari nyarita. Ieu ge bagian Aki, jeroan mah kabeuki Aki ti lemut. Mana tuh kanggo Kang Sawor, mana kanggo Kang Rohadi, mana kanggo kuring, Aki mah di sagala hayangnya. Keun wae nya lah bikeun kabeh ka Aki hayang nyaho lah beak atawa moal. Mun nyesa hartina milik urang, mun beak bengkok ti koro. Ceuk Sawor hayang ngadoja. Nah kumaha beuteung Aki Wanara. Hehe, bener yang. Ke atuh Aki heula daharna nya. Mun Aki nyesa kop Aki tilu. Kajekeun liwatna. Ceuk Aki Wanara beuki atoheun sor liwat dibikeun ka Nyi Sutimah. Celebak Aki Wanara dahar meuni cacamuilan bangun rusuh. Kawas nu sieun beakeun, tapi kakarege beak setengah piring geus teurab 2 kali, malah akhirna mah eureun pok nyarita. Waduh. Habeujeng Aki ngopi nu manjanya kop tah atuh halakan lah kadinya. Seubeuh Aki mah. Pokna bari kop kana cangkir leguk nginum eureuleu teurab meuni bibirna kutap ketap. Dah, geuning eureun. Sok bagian urang ayeuna mah. Ceuk Sawor bari ngarongkong kana hulu hayam celebak dahar jeung liwatna. Akhirna Sawor jeung Sutimah katut Rohadi dalahar balaket cerakan, bangun geus paronyonaker. Sedengkeun Aki Wanara ukur nyaksian bari ngalepus udud padudan. Hatena ngarasa bungah sabab ayeuna loba palad. Teu keung teuing di saung malah asa beuki ngeunah sabab aya nu mantuan usaha nyaeta mantuan masak. Kaayaan beuki poek para mitra panon poe geus surup ti beulah kabulah kulon. Manuk-manuk recet matak ganeng patemalan jeung tongeret akhirna reupeuting. Kaayaan jadi poek di saung buru-buru nyenget cempor. Gaur-gaur kadenge sora si belang ditema ku sora ajag ditema ku sora heulang meuni ganeng mata keung. Peutingna kira-kira pukul 12 Sutimah kaluar ti saung. Dianteur ku Aki Wanara rek ngalaksanakeun pameuli ilmu. Barang tepi kanu kanal jukutna reg duanana areureun. Aki Wanara rarat reret ka kenca jeung ka katuhu kawas aya nu diteangan. Ari Nyi Sutimah rada rempad-rempod sabab sora sasatoan leuweung kalah beuki rame. Kawas nu ngahaja nyingsieunan ka manehna. Geus buleud hade nyai, kade ulah setengah-setengah ieu bising cilaka. Sabab ieu leuweung pinu ku siluman-siluman, pinu ku rupa-rupa setan jeung jin merakayangan. Nu sayuni jeung sado-sado nu aya di leuweung itu. Kuring mah geus buleud hate Ki, gilig pikir moal aya basa setengah-setengah. Sabu kuring nyaan hayang ngabogaan ilmu nu mati. Pikeun ngahonta cita-cita, kuring rek miceun maneh. Top badak top maung lah. Moal jejerih ku pati. Jawab Nyi Sutimah tandes. Teuneng ludeung sejamiceun maneh di eta leuweung. Tapi jajantungna jadi motah, getihna meuni ngagolak, sedengkeun sora sasatoan beuki rame, pating galaur, pating salegor, pating garerit, pating karoko. Nya syukur atuh ai kitu mah pe ngagoler di dieu. Ulah hudang nepi ka berai beurangnya. Ulah ngajerit mun aya kareuwas, ulah sieun mun aya nu ngagoda, pusieurkeun pikiran. Hijikeun antara rasa jeung pikiran. Ulah sina kumalayang prak didoakeun ku Aki. Mangga Ki. Sutimah ngagoler dina jukut karasa geus baseuh. Lantaran di leuweung wanci kitu geus turun ibun, Nyi Sutimah janji dina ati rek nurut kana sagala rupa parentah ti Aki Wanara, bakat ku hayang laksana ka Surajaya dibelaan miceun maneh. Aki Wanara teu ngomong deui tuluy balik deui ka saung. Ninggalkeun Nyi Sutimah nu geus ngagoler dina jukut disimut ku hawa gunung nu kacida tiisna, dipepene ku sora sasatoan leuweung nu mata keung. Mangsa peuting ngarayap kana jantungna, hawa tiis asa nyerep kana susung balung. Buk Nyi Sutimah geus barodas ku ibun. Bibirna baal bakat ku tiis suku geus teu karasa tina awahing ku baal. Dicocor reungit ge teu karasa ateulna.
Kira-kira janari leutik aya nu ngageleser tiis kana cangkeng. Kadenge aya nu saheng. Nyi Suti mah mening ngaleper jajantungna beuki ratu. Beungeutna asa kandel bulu punuk ngawig-wig bakat ku sieun. Itu naon nya? Garentes hatena bari mereketkeun maneh sangkan kuat. Renghos aya hawa nu beung kana beungeutna. Berai Suti mah beunta direret hulu orai meni manco hareupeun beungeut. Bareng jeung Suti mah beunta eta orai calawak nemongkeun sihung letahna ngelel. Atuh meni ngalenyap Suti mah rek ngagero menta tulung teu bisa. Kalah kasima jeung gegeumeueun. Kikoro asa nyocokan sakujur awak ngagibrig bakat ku sieun. Getih ngagolak asa panas. Kok. Orai disada huluna nu cawau beuki deukeut kana sira Suti mah. Reup Suti mah peureum hatena jadi pasrah. Najan rek dilegleg orai ge ridho, tapi les teu aya naon-naon orai teh ngadak-ngadak leungit. Jempling taya sora naon-naon malah mareungit anu ting barang ngeong oge jadi simpe. Suti mah teu bisa sare manehna ngalilir deui, berai beunta awak tetep keneh siga tadi ngagoler teu obah-obah. Ka mana sakadang orai teh nya? Na teu tulus ngahakan aing kitu atawa geus paeh aing teh kitu? Ceuk pikir Nyi Suti mah bari ngusap beungeut, karasa basa keneh ku ibu. Karek teger hatena breh nempo nu ngabeleg-beg bodas deukeut saung. Beuki lila beuki deukeut ka manehna maju ngageuleuyeung siga eueuh sukuan. Sakujur awak Nyi Suti mah ngageter bakat ku sieun. Bulu punuk muringkak asa kandel panon melong panon Suti mah molotot teu ngiceup-ngiceup jajantungna motah deui. Celeng nu bodas robah jirim jadi maung bodas. Matana hurung semu koneng moncorong mencerong ka Suti mah. Gaur-gaur disada sababaraha kali tuluy ngadeuketan lalaunan suku hareup ngaragamang kana dada. Cep karasa tiis asa diantelan es balok. Deg jajantung Nyi Suti mah motah, reupeureuem teu kuat nenyo kanu pipi ka sieun. Tekung silila para wargi sadaya. Nu gagauran gigireun jempe. Les leungit teu puguh leosna. Kaayaan jempling deui atuh berai Nyi Suti mah beunta deui rarat reret neangan nu tadi gagauran. Ai ka mana leosna maung bodas teh nya? Nyingsieunan wungkul atawa kumaha? Tetela gogoda ieu teh. Cek Nyi Suti mah bari cengkat tapi teu tulus. Sabab inget kana papatah Aki Wanara yen manehna teu meunang waka hudang lamun can beurang. Atuh ngagoler deui cara tadi ngadaguan gogoda sejen. Hawa peuting beuki tiis cai ibun geus turun ti langit. Dangdaunan jadi baseuh pating garendang dina tungtungna. Lila-lila di wetan hibar ku pajar nu akhirna dipapag ku sora manuk saeran nu ngelak baleger pisan. Cirining geus tepi kana mangsana beurang. Tungtungna berai beurang Nyi Suti mah meuni bungangang bakat ku bunga. Sabab ujian nu mimiti lulus tapi manehna can wani hudang. Tetep ngagoler dina jukut keur kitu kurunyung Aki Wanara nyampeurkeun dituturkeun ku Sawor jeung Ruhadi. Hudang nyai geus beurang. Korejat Nyi Suti mah hudang tuluy ngajak sasalaman ka Aki Wanara. Ngabudalkeun rasa bungah peda geus lulus dina ujian nu mungaran. Sawor jeung Ruhadi milu bungah duanana ngajak sasalaman. Geuning teu pira ukur kasal wungkul ki? Ceuk Suti mah para mitra sadaya agul. Sabab geus hasil lolos tina ujian anu kahiji. Nya ulah waka suka bunga lantaran ujian nu kadua kudu bener-bener dilaksanakeun. Mun teu hasil maksud hidup moal kahonda. Yu ayeuna mah urang kasaung heula, urang medar kajadian beuting tadi. Mangga ki, bring opatan muru kasaung gukgek dariuk di tengah rohangan. Harita teh nyang hareupan liwat haneut jeung cai enteh sateko, lalabuhna beuleum ulen meunang Ruhadi kamari. Para mitra kaum dangu, bring opatan muru kasaung gukgek dariuk di tengah rohangan. Yang hareupan liwat haneut jeung cai enteh sateko, lalabuhna beuleum ulen meunang Ruhadi meunang kamari. Naon hartina peuting kamari teh ki? Kuring didatangan orai gede, tapi teu ngaganggu ukur nyingsieunan wungkul. Terus kadatangan maung bodas eta ge teu ngaganggu ukur gagauran gigireun. Hehe, kieu nyai. Orai teh lamang awewe hartina hidep teh geus kadatangan ku nu gaib, nu baris ngabantu ka hidep dina urusan kawanitaan. Nungkena bisa ngabantu kana naon-naon nu dipikahayang ku hidep. Eta orai baris dari tanda yen hidep bakal kuat dari maasihan-asihan ti Aki. Nungkena bisa digunakeun ngirut hate lalaki. Ta eta orai hartina. Ari maung bodas naon hartina ki? Maung teh lamang wawanen atawa kawani. Penting tadi kawani hidep geus datang geus ngahiji jeung jiwa hidep. Hartina isuk jaganing pageco hidep bakal gede wawanen. Moal ngeplek gawer ngandar jangjang. Najan jiwa awewe ge moal elek ku lalaki kitu tah. Dina urusan kawani mah. Eta hiji tanda yen hidep teh sanggup narima rupa-rupa ilmu kagagahan di Aki. Ari hartina bodas sarua jeung lemes. Hari lemes sabalikna tina kasar.
Jadi wawanan hidup bisa digunakan ku jalan lemas. Wani ngajalankeun rupa-rupa pagawean nu sifatna lemas. Saluyu yang jiwa wanita gitu. Hartina eta impian teh. Cek Aki Wanara tanda snaker. Nyaritana tapi Nyi Sutimah kalah kakerung. Da kuring mah teu rumasa ngimpi eta kajadian kealaman dina alam nyata. Kitu cek rarasaan kuring maki. Oh bener ari cek rarasaan mah kitu. Tapi nusanya nama taya bedana jeung ngimpi. Da buktina kajadian teh ukur sakilat. Sasat sakiceup nemongan ge. Kitu terasna kumaha ki? Ayeuna mah geura dahar we heulang ke mun geus poyan. Urang ini ka tempat latihan, urang latihan miara awak, sangkan tetep kuat jeung seger. Urang bareng we tiluan da aki ge hitung-hitung latihan deui. Mangga ki. Sutimah jeung baturna barang dahar bangun ponyo. Aki Wanara mah teu pipilueun ukur melenyun udud padudan. Kaambeuna seungit kawan tuboka-boka alus meunang maok si Ruhadi. Kira-kira wanci haneut moyan para wargi sadaya. Bering opatan ngajugjug ka tempat latihan barang serog ka eta tempat geus nyampak opat peucang. Darepa nungguan dunungan Aki Wanara ngaheheh seuri Ruhadi jeung sawor kerung sabab biasana mah tara aya sato dirinya. Pek milih hiji sewang keur alat latihannya. Cek Aki Wanara bari kop manehna newak hiji tetela peucang teh lieu. Kuring mah ieu we ki nu alus buluna. Sutimah newak hiji malah sawor jeung Ruhadi newak hiji sewang nurutan Aki Wanara. Turutan Aki nyekel lagi ya. Aki Wanara mangku peucang ku dua leungeun dicekel palebah dadana jeung beuteungna. Ditanggeui kawas mawa majid eta lalampahan diturutan ku tiluan. Bari dikumahakeun ki sawor nyarita bari neuteu. Ulah loba omong sok jungjungkeun nyempi ka luhureun sirah. Lampahkeun 7 kali tak ieu. Cek Aki Wanara bari ngajungjungkeun peucang ka luhureun sirah. Diturutan ku muridna anu tiluan. Sararea barang nepi ka 7 kali meujeulna matak incok dan Nyi Sutimah ge nepi ka muringis keseleun. Naon gunana ki teh? Cek sawor bari nuna deui peucang. Engke bakal karasa ku maneh wor. Ayeuna mah kabeh lepaskeun peucangna urang ganti ku nu sejen. Murid-murid Aki Wanara nurut peucang dilepaskeun terus lalumpatan kanu bala. Tekung silila torojol aya mencek ompat. Lalintuh jeung ngabareresih Ruhadi olohok manehna kaget nempo ilmu Aki Wanara. Nu bisa ngawasa rupa-rupa sato nu aya di leuweung. Pek pangku mencek teh jungjungkeun cara Aki 7 kalinya. 70 kali aya namanya. Pek jalankeun buru-buru. Berat mencek meki. Ruhadi bangun seunggah. Ulah loba omong jalankeun sakabeh parintah Aki. Moal pati-pati nitah lamun eueuh artina sok buru-buru. Sarerea maku mencek para wargi dijungjungkeun cara tadi. Lobana 70 kali rengse eta mencek dilepaskeun. Kurunyung opat uncal. Atuh ngahuleng Ruhadi tembang kaning leungeun geus cangkeul. Ari nu kudu dijungjungkeun beuki gede teu ngomong deui ayeuna mah da sieun ku guru matak gagal kana latihan. Sok bangku eta uncal jalankeun kawas tadi. Murid nu tilu teu nemalan deui para mitra tanaga digunakeun keur mangku uncal. Atuh meniti bebergeg bakat ku berat sabab uncalna gede. Akhirna mah kapangku tuluy dijungjungkeun cara tadi lobana 70 kali. Nupang akhirna Ruhadi ngudupruk leungeun heuras bakat ku capek. Uncal luncat terus asup ka leuweung. Hehehe. Kunaon si Ruhadi? Capek euy. Aki Wanara kalah nyeungseurikeun bari mencrong ka Ruhadi. Aduh, ampun kitu kiat lah, capek cangkeul ripuh. Aduh rubuh ya. Pokna bari muringis hudang deui lalauna. Ari sawor jeung si Nyai kuat keneh? Kuat ki. Jawab sawor semunang tang hayang keneh ditita. Kuringnya kuat keneh ki. Sutimah leuwih kuat can ngarasa capek. Malah awakna asa tambah seger. Ya syukur atuh ari kitu mah. Ayeuna urang coba nu leuwih berat ye. Aki Wanara ngageblig taneuh, torojo 2 banteng nyalampeurkeun. Tanukna mendiranggaek buluna hideung meles pikalucueun. Nempo kitu sawor olohok sabab seunggah nempo banteng nu sakitu lintuhna. Ya kudu dijungjungkeun kawas tadi ki. Oh, jang. Baik pangku kayaknya. Kabawan teu. Sawor jeung Nyi Sutimah mangku banteng tetela kajungjungkeun, tapi teu kuat nepi ka luhureun sirah, ukur nepi ka lempengan dada. Kapaksa banteng dituna deui duanana ngahegap. Hehehe. Atuh can waktu nameureunkeun isukan. Urang tuluykeun ayeuna mah tutulkeun Aki ka dieu. Aki Wanara ngaleos muru ka hiji tempat, didinya loba awit tali nu loba memerangna. Sawor jeung Sutimah katutur Hadi nuturkeun pandeuri. Barang serog Aki Wanara ngarawel Aki saawi saleunjeur tuluy dipelenodkeun sina kahanap. Talian tungjungna wor. Ngarah teu ngajelepung deui. Cek Aki Wanara marenta. Ku sawor buru-buru dijalankeun malah eta nu tilu leunyeur sakalian ngarah niti hiji sewang. Keur naon awi teh ki? Sutimah nanya bari melong kana awi. Ayeuna kieu.
Ya awi usapan kudu aleungeun memerangna kudu nepi ka bersih saleunyeur. Papai tibu nepi ka congo pek saleunyeur sewang. Aki marek sare heula. Mun aki can hudang ulah wakaeureunnya bising teu mati. Nutiluan silih tetep para wargi sadaya. Tengarti kana parentah Aki Wanara tapi kulantaran sadar yen keur guguru. Murid nutiluan teh nurut sawor milih saleunyeur kitu deui Ruhadi jeung Sutima. Prak tiluanana ngusapan awi mimiti mah karasa dampaleungeun teh kasap jeung merang. Da puguh memerang awi teh anu kanal naker lila-lila mah biasa. Merang jeung cangkeu teu dirasa. Aki Wanara teu loba carita deui ge tiuk dina taneuh. Nyarane kana tangkal puspa reupeurem ker sare meni nyegrek. Atuh ukur pating lalieuk nutiluan sok sieun anu sare kamalinaan. Wanci asar Aki Wanara lilir panon beureum tuluy heuai sababaraha kali kawas nu tunduh kene. Jung nangtung lalaunan ngaroris pagawean muridna tetelan nu unggul teh Sutima. Sabab awi saleunyeur ampir bersih memerangna nepi ka herang sedengkeun anu sawor mah satengahna ari Ruhadi para mitra saparapatna kitu ge leungeunna nepi ka barareuh Ruhadi mah para wargi. Aranggeus ya. Aki Wanara nempoan hasil pagawean muridna. Tapi saurang oge eueuh nu nemalan ukur melong kana hasil pagawean ku Aki Wanara dititenan hiji-hiji tetela can aya nu kapake. Nu nyai can herang dan nu sawor komo kakara sawotong. Nu lain mah Ruhadi komo pisan sia can bisa diandalkeun ah. Sakitu ge untung geus aya tabakna. Cing teh monggeun dapaleungeun lain. Tiluan nampakkeun dapaleungeun nu pangruksakna Ruhadi bareuh jeung semu geuneuk memerang awi narancep dina dampaleungeun. Ngan Sutimah nu kawilang alus hiji oge teu aya nu memerang awi nu nancep. Tah. Ieu pagawean kudu dijalankeun salila 40 poe 40 peuting. Tapi kulantaran peuting mah teu bisa kapaksa diganti ku beurang jadi 80 poe. Kitu tak arti. Kamu naon nasihatna Ki? Sawor teu boleh panasaran. Marane bakal boga kakuatan aneh mun leungeun maneh dipakainya ke leungeun musuh, kulit musuh bakal ngalelet. Kawas ku seuneu sarta panas karasana. Tak kitu tujuanna teh. Keur nambahan kagagahan pokona mah. Aduh, hebatnya Ki. Tan hebat sabab can jadi. Yuk ayeuna urang balik heula. Teh laki kuring bade tumanya. Sutimah usul. Nanyakeun naon nyai? Lamun hari weuh teuing keur kuring, apan kuring mah kudu miceun wak meneh di luar saung. Wae kudu mandi di muara sarta kudu mati geni 40 poe 40 peuting kumaha mun teu kiat. Ceuk Nyi Sutimah seunggaheun sabab pagawean teh asa numpuk teuing. Ngadenge carita Nyi Sutimah kitu Aki Wanara tuluy nyarita. Lain hayang teh bisa nyai teh. Kudu kripu atuh nyan hayangna mah sabab ceuk aki ge butuh waktu 15 tahun ieu teh. Ari hayang salse mah. Sedengkeun hidup dibere tempo satahun ieu geus manyun hayang buru-buru. Nya tapi kumaha carana tuh Ki? Oh carana mah kitu we peuting ngagoler nya jukut luareun saung. Mun beurang latihan di dieu. Mun geus beres miceun maneh tuluy mandi ku mandi di muara. Jalankeun dina mangsa peuting. Ari beurang jalankeun kawas bieu kitu we nepi ka tamat. Kumaha mun kuring geus mimiti mati geni? Sarua we kudu dijalankeun. Kumaha lamun teu kuat? Nya kudu kuat sabab mun teu kuat mah teu lulus atuh. Ilmu ti aki moal kabi milik moal ngahiji jeung batin hidup. Tak kitu urusanna mah pokona mah. Berat atunya Ki. Dan naonan ge berat sabab memeh meunang peurah teh kudu peurih heula. Memeh ngakeul kudu ngakal heula. Memeh nyape kudu nyepak heula. Memeh neureuy kudu nuruy. Memeh jagong kudu jagang, memeh jagong jagang heula. Tak kitu apaan? Nah, arti atuh mah keun urang jalankeun. Heuh syukur we katu ari kitu mah. Aki Wanara ngaleos deui para mitra. Dituturkeun ku muridna teu kungsi lila terpi ka saung tuluy reureuh bari ngobrol. Sagala dicaritakeun bari ngobrol di selang barang dahar estu tenang naker katempona. Satuluyna Aki Wanara terus-terusan ngawarah muridna nu tilu, utamana mah ngadidik Sutimah sangkan jadi awewe nu gagah jeung gede kawani. Nu sakti loba kabisa dina diajarna, Nyi Sutimah bener-bener suhud komo sanggeus nyaho yen Surajaya kawin. Estu ngadeluk teu nolih kacape beurang peuting ngulik ilmu pangaweruh diwarah ku Aki Wanara mung hanyakal waktosna kabojang see.